Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kibuyut debleng ngareret ka Sandika. Nu direret seri leutik bari ngajawab. Termikiran mun pihak urang aya dina kaunggulan ki. Lantaran Ki Warangkas kerjasama jeung pihak company anu aya di Batavia ki. Tangtu pihak maranehna moal cicingeun ku leungitna pangaruh jeung ka kawasan Ki Warangkas. Jadi mustahil mun pihak company bakal ngakukeun tindakan ka pihak urang ki. Kudu jadi bahan perhatian mah taktik adu domba anu bisa dilakukan ku pihak company. Jago jeung jawara ti kaum pribumi nu diadu dombakeun ki. Memang bener eta nu dicaritakeun ku ilaing teh Surika euy. Da deweke nyaho di Batavia teh loba jago jeung jawara nu ti mana-mani. Oh, bisa wae ku taktik adu domba. Jadi terus nganggap musuh ka urang. Tapi meunggeus lah. Teu kudu wakan di pikiran ti ayeuna ngeunaan masalah eta mah Surika euy. Di pikiran mah engke we mun pihak urang geus aya dina kaunggulan. Ayeuna mah urang Bandungan kumaha engke pungkasanna tarung tandingan. Tuh si Warangkas jeung si Nang Bule geus salengkat nangtung. Perhatikeun. Nu ngalobroh musulkeun diperhatianna ka tempat lumangsungna tarung tandingan. Katingali harita Ki Warangkas jeung Nang Bule geus salengkat nangtung. Ki Warangkas maju teu lengkah terus mancuhkeun tangtunganana. Netep seukeut ka Nang Bule bari nyarita. Beyak. Tenaga dewek geus pulih Nang Bule. Darung tandingan bakal diteruskeun silaing kudu ngarti ieu. Kangaranan tenaga dewek geus pulih mangka silaing sanajan ngagunakeun sakabeh kakuatan ilmu. Tetep. Pokona mah moal mampu ngarubuhkeun dewek. Anu puguh mah silaing bakal binasa ku leungeun dewek. Alah. Anggota Barisan Dharma Yuda ngajawab batembalan. Geus beres kitu mah harita Rasanti jeung Manggali nyalampeureun ka Barisan Warangkas Jaya. Barang ningali Rasanti jeung Manggali anu datang nyampeurkeun, harita meh bareng anggota Warangkas Jaya ngalungkeun pakarang masing-masing bari ngaranggahkeun dua leungeunna tanda nyerah teu sanggup neruskeun tarungna. Salah saurang di antarana harita nyarita ka Rasanti, nya Mas Rasanti, Akang jeung anu sejena geus seuntupan pikeun neruskeun tarung. Ayeuna mah rek nyerahkeun diri we ka pihak lawan kitu tah. Nya darek neruskeun tarung kumaha Ki Warangkas oge ajal pati nya Mas. Kuring mari ampun ka Andika sakabeh. Samemeh ngabubarkeun diri urus heula layon Ki Warangkas. Pulasara anu sakumaha mistina sarta kuburkeun di tempat anu aya di sabudeun ieu patempatan. Andika sakabeh kudu ngarti
timimiti poe ieu barisan Warangkas Jaya geus bubar. Sok laksanakeun perintah kuring. Manggali milu nyambungan kana caitan Rara Santi. Ya, menjadikan masih untung kalian. Masih untung, bro. Ente-ente diberi ampun sama Nyimas Rasanti. Andai saja Nyimas Rasanti kejam dan telengah seperti Ki Warangkas, maka sudah dapat dipastikan kalian semua tidak akan ada yang diberi ampun. You mengertos? Jadi sekarang mah cepat laksanakan perintahnya Nyimas Rasanti. Jangan sampai kaleken. You know? Anggota barisan Warangkas Jaya harita saterusna ngalaksanakeun parentahna Rasanti pikeun mulasara jeung nguburkeun layonna Ki Warangkas anu sakumaha mistina. Geus beres kitu mah harita Rasanti terus asup di ka jero imah. Sanggeusna aya di jero imah harita Rasanti nyarankeun supaya si Banteng Bulung jeung Ki Buyut Debleng mulang ka kampung kahuripan. Sabab sabagian anggota barisan Dharma Yudage marulang ka kampung kahuripan. Ulah tepikeun ka eueuh pribumina. Si Banteng Bulung jeung Ki Buyut Debleng nya tujuan. Samemeh arinit harita si Banteng Bulung jeung Ki Buyut Ireng masih sempet nyarita. Wah, mokeun maka ngayaan nang bulean munu gancangan disangdarkeun deui Banganteng henteu ringdo lamunan nang bulean teprikeun ka neon-neon. Manganteng mercaya ka Rasantian ngejeng sandikaan Ngitu deui ngayu bingsa ngurus nang bulean kanu menting nang bulean we mudu sangdar ngejeng salametan. Alah. Iya benar gitu. Dewek percaya ka ilaing opatan pulihkeun deui kasadaran bule. Silaing gali tangtu geus boga pangalaman cara mulihkeun kasadaran jalma anu kapaihan. Ulah ngan saukur bisa ngomong bungkul mangga siap laksanakeun Ki. Jangan khawatir Ki. Sok buru-buru laksanakeun. Oke Ki. Semuanya akan berjalan lancar Ki sesuai dengan harapan ya. Selamat jalan Ki Buyut. Jangan teng selamat jalan. Geus kitu mah harita Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Bulung terus arinit rek mulang ka kampung kahuripan. Caturkeun harita di tempat sejen baraya. Si Jagal Hawuk jeung Guntara ahina mah tepi ka tempat nu dituju. Sanggeusna manggihan tempat anu aya tangkal haur koneng ngajajar. Harita si Jagal Hawuk kawurkeun ke Siksagara anu sakumaha pituduhna si Ki Siluman Barung Kangkang tea. Kampung kahuripan jadi katingali. Si Jagal Hawuk nyangereng betus nyarita. Wah, wadah geus sababaraha kali urang ngaliwat ka lebah dieu. Jelas seueuh lemur. Ayo nama jadi kadala aya lemur Sargon. Jadi aing modal di sinang bule teh Sargon. Jelas kudu jadi atuh Hawuk. Tapi ingat ulah sila papurisan awakna Hawuk. Sila belegar we awakna mah. Tapi eueuh nyawaan Buk. Sabab babatangna kudu dibawa keur bukti ka Nyai Putri Kaloban. Aing ge ngaji Sargon. Geus mentong-mentong waktu tepuku hayo. Urang asup ka kampung kahuripan Sargon. Mari apa keneh ka gogobrokna di sisingan ku si Banteng Bulung. Atuh bugu we apa keneh Wuk. Ayolah kumang Sargon dituduhkeun Wuk. Geus sabar ye hayang nyaksian silang pule dibinasakeun Hawuk. Si Jagal Hawuk jeung Guntara gagancangan harita mulu ka kampung kahuripan. Sanggeusna tepi kanu dituju harita ngan saukur kasampak warga anu tunggu imah hungkul. Si Jagal Hawuk langsung nanyakeun ka warga anu tunggu imah. Waya sinang bule. Wasok sina kaluar si gogoblokna tarung jeung aing gitu. Aing geus sabar goblok. Hayang gerambodanan eta wang kalok.
Garawan sidang boleh dina Cina keluar. Lain puluhak sini keblok. Warga anu tunggu imah. Lalaki anu geus aya umuran bangun rada kasih imah harita tos ngajawab. Langgul mah. Apan 2 poe anu ka tukang miang ninggalkeun kampung kahuripan. Mimpin barisan Dharma Yuda. Reka paguron lintang jagat ngegempur musuh. Nyata barisan Warangkas Jaya. Ari Ujang saha kitu Jang? Aing si Jagal Hawuk anakna si Warangkas. Anu balik yang ngomong teh. Benar eta caritakeun ku maneh teh. Guntara mairan caritaan ditujukeun ka warga anu tunggu imah teh. Benar eta caritakeun ku si Laing teh. Mun bohong rasakeun sia. Mun tong coba-coba ngapohong deui sia. Memang kitu da kenyataanana. Pariksa we ka jero imah bisi teu percaya mah. Hasok ku maneh pariksa ka jero goblok sargun. Pokona mah ieu jelema ngabohong. Bajarkeun ku aing babatokna. Guntara gancang ngalaksanakeun parentahna si Jagal Hawuk. Harita asup ka jero imah. Sangeusna aya di jero imah memang taya sasaha. Guntara gancang keluar deui baritus nyarita ka si Jagal Hawuk. Bener-bener di jero imah teh kosong usah Hawuk. Aduh, urang kudu gancang nyusul ieu mah Hawuk. Eta silang pule indit mimpin barisan reka kempur ka pihak urang. Ulah micari waktu ieu mah Hawuk. Si Jagal Hawuk coba carita. Hanya lupa campur jeung amek. Jeung Guntara harita gagancangan ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu we diparengkeunana baraya. Dina mangsana keur lumampah reka paguron lintang jagat. Harita sanggeusna jauh ninggalkeun kampung kahuripan bet pasarandog jeung Mbah Rangkebong katut Ki Hambaraka jeung Manintin. Atuh puguh we si Jagal Hawuk jeung Guntara jadi karageteun. Samemeh aya anu ngomong harita Ki Hambaraka anu teu heula nyarita. Amoy. Kabanaran urang dipanggihkeun di dieu Wuk. Sargun. Dewek tiluan kabaksa ngaloskeun diri oi. Sabab ge Warangkas Bapak Ilaing ajal binasa ku sidang bule. Tarung tandingan tarung tandingan. Cukup lila. Tapi akhirna mah teu mampu ngungkulan sidang bule gelingan. Si Jagal Hawuk puguh we kageteun gancang harita nyarita. Si Warangkas Bapak aing dipudara ku sidang bule anjing. Sedan urang ajar. Aing mun kitu mah kudu balas dendam. Kain tamang kaluk. Geus moal diberi ampun di ku aing jagoan sedang bule. Kajenting ka mana salupana disosok ku aing sia kurang ajar. Si Jagal Hawuk geus rek init tapi maningtin harita gancang nyarita. Ulah baka indit Hawuk. Leuwih hade dengekeun heula caitan Mbah Rangkebong. Maka mikeun mun anu jadi anak kalaman nasib saperti anu jadi bapakna. Sok jelaskeun Mbah. Tenang heula Hawuk. Iraing montok make jeung rek init hayang malas pati ka sinang bule sagarupa. Sabab mun ilaing tepikeun katarung ngalawanan sinang bule bisa dipasikeun nasib ilaing ge bakal sarua jeung anu jadi bapa. Ajal binasa kunang bule euy. Sabab kakuatan emo ilaing teh sarua. Jata kakuatan emo lintang panumaling jagat. Dewek ngati ilaing hayang gera malas pati. Ngan cek dewek masalah kacida mun hayang malas pati ayeuna. Ngarah yang se ngobrolna di belah dinya tah. Bari sakalian ngaleukeun ka cabe euy. Aing lain hayang ngobrol Mbah Kebong. Tapi aing mah hayang belas dendam modalan sidang bule. Ayeuna kene aing mah mung dingkengke dan dasar setan alas bapak aing dibodaran ku si goblok. Anu mah ku dewek bakal dijelaskeun heula.
mun hayang balas dendam sarta bakal mampu ngabinasakeun Sinang Bule tuturkeun heula dewek. Si Jagal Hawuk dina kayan bari sedih jeung amek haita teu ngabantah kana caitana Mbah Rangkebong. Dilebasi si jalan anu keudi sorang dariuk dina handapun tatangkalan harita limaan tos ngariung. Si Jagal Hawuk geus teu sabar harita nyangereng bari tos carita. Are kajelaskeun kumaha maneh teh Mbah Kebong, buru-buru sia teh. Hasok setakeun ka aing kuasa rada supaya aing bisa modal Sinang Bule. Amoy. Mangkelanan Hawuk. Moncong kabulukeun nafsu euy. Aya alus na urang panggih di dieu, cacakan mun ieu lain geus nepi ka pakulang Lintang Jagat mah Terus calu ngelawanan Sinang Bule amoy. Nah si lain ge sarua bakal aja binasa ku Sinang Bule. Anu mata perhatikeun heula nu rek dijelaskeun ku Mbah Kebong. Kieu Hawuk ilaing kudu bisa narima karena ieu kanyataan. Dewek ngarti ilaing pasti sedih jeung amek. Karep hayang gerab balas dendam. Ngan kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat teh geus jelas bisa diungkulan ku Sinang Bule. Anu matak mun ilaing hayang bisa ngabinasakeun Sinang Bule, kudu ngayakinkeun heula kakuatan ilmu dangyang panglebur sukma. Catetan rahasia eta ilmu sakumaha anu kungsi diobrolkeun ku dewek. Ayeuna dibawa. Tah mun ilaing geus kawasa sapinuhna eta ilmu, entong boroning ka karek Sinang Bule. Saurang aya saurang malah 10 urang anu kawas Sinang Bule oge ngahurup ka ilaing. Mangka ku ilaing bakal mampu dibinasakeun. Cing percaya ka dewek. Jadi mun balas dendam ayeuna mah ye ilaing sarua jeung sosoroh andon koyor Hawuk. Manintin milu nyambungan kana caitana Mbah Rangkebong. Jadi cek emak mah meling teruskeun naon dicaritakeun ku Mbah Rangkebong. Nya da mah ge sarua nyeri hate. Karep hayang malaskan nyeri ka Sinang Bule. Tapi mun dina seunah Hawuk ke bakal binasa ku Sinang Bule, rek saha engke anu bisa balas dendam. Amoy. Harapan dewek ge sarua Hawuk euy. Marukan ande teh euy. Bisa coba saya sering tanyakeun ka adik-adik jeung si Jepri euy. Oge sia kasih Omson. Si lain kudu tepikeun ka bisa ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu dangyang panglebur sukma. Marukan ande teh amoy. Lain kunaon ngara bisa dibinasakeun ka Sinang Bule. Jadi yakinkeun heula eta ilmu ceuk dewek mah euy. Kangaranan geus bisa ngawasa eta ilmu mantong bodonong Sinang Bule. Beusi rawing anu jadi anak akina oge bakal bisa dipodaran sabaraha teh amoy. Bener teh sargun. Bener Hawuk. Jadi ayeuna mah mending turutkeun we Mbah Rangkebong. Nya geus kitu sakuduna sigana mah. Eta catetan rahasia ilmu dangyang panglebur sukma teh ku Ki Warangkas dititipkeun ka Mbah Rangkebong. Sabab can kabur diyakinkeun. Da kaburu ngawasa dunya kajawaran. Tapi runtak ayeuna mah ngaran Ki Warangkas teh leungit di dunya kajawaraan. Sabab geus aja binasa ku Sinang Bule bu. Si Jagal Hawuk sanajan bari sedih nyeri hate. Harita hayang balas dendam tapi akhirna mah bisa narima kana kanyataan. Netep ka Mbah Rangkebong jangereng terus nyarita. Aing rek nulurkeun ka waneh we Mbah Kebong. Terus aing rek ngajedog di wana ya teh. Sok maneh apal ku di tempat anu sepi. Teu kasabaku jalma. Untuk di leuweung di jero guha. Hari aing mah bebas rek kajog di mana wae oge. Anu jelas borang penting ku aing rek diyakinkeun eta kakuatan ilmu dangyang panglebur sukma teh.
Wadah bisa sagansang na we aing ngawasa era ilmu. Wadah bisa gancang balas dendam ka Sinang Bule. Ngenaan tempat mah urang neangan we Wuk. Ngenaan Ki Baraka jeung Maningtin Katut Kuntarama. Bubuara we di lemur anu jauh. Anu teh jauh teuing ka tempat urang Wuk. Ngan ulah aya nu datang ka tempat dewek jeung si Hawuk. Dangke mun geus anggeus ngayakinkeun elmuna, dewek jeung si Hawuk bakal datang ka panemukan ilaing tiluan. Anu penting mah Mbah, jejeran we anak abdi mbahnya. Sing nepikeun ka Jucung bisa ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu dangiang panglebur sukma teh Abah. Dari ku sadeui dijejehkeun anak, lamun lain ku Mbah Rangkebong mah. Mudah-mudahan we dina waktu anu henteu lila Hawuk bisa ngawasa kakuatan eta ilmu. Saksian ku waneh kabeh. Alah, sora aing bisa robah kieu lantaran aing keur pulu euy batu ku aing goblok deh. Aing sumpah mun geus bisa ngawasa sapenuhna ilmu dangiang palembur sukma. Mangka Sinang Bule jeung si Rawing katun sakaweh kula wargana bakal dipodaran ku aing mah. Ditumpur ludaskeun ku aing, diasak-asak ku aing. Jagoan Sinang Bule. Waneh ayeuna ngarasain di pihak anu wenang goblok. Tapi dina waktu moal deui sakabeh kula warga maneh bakal ditumpur ludaskeun ku aing. Sumpah ilaing bakal jadi kenyataan Wuk. Mun ilaing geus bisa ngawasa sapinuhna ilmu dangiang panglebur sukma. Kakuatan eta ilmu leuwih hebat tibatan ilmu lintang panumbaling jagat. Pikeun anu jago jeung jawara nu makalangan dunya kajawaraan. Moal aya nu mampu mapakan kana kahebatan eta ilmu Wuk. Jadi engke mah anu bakal ngagantikeun ke warangkas ngawasa dunya kajawaran teh ilaing Hawuk. Jadi ayeuna mah urang neangan tempat heula we. Keur tumetep urang duaan. Dina mangsana ilaing ngayakinkeun eta ilmu. Kitu diantarana babadamian dina waktu harita. Tunda anu kacarita caturkeun harita di Guha Marakahayang. Kayaan Kirantis leuwih gancang tibatan Nang Bule jeung si Jagal Hawuk dina ngagedeanana. Sabab Nini Durga Pati boga ramuan khusus anu ngandung kakuatan gaib. Harita Kirantis geus jadi rumaja putri anu mibanda rupa anu geulis. Tapi sirahna tandukan. Malah sapasang tandukna teh jareceng kaluhur jeung tangtungan mencosekeut atawa tungtungna mencosekeut. Malah eta sapasang tanduk teh teu asli upama besi. Bisa digunakeun jadi senjata ku Kirantis. Sakabeh ilmu silat jeung kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib ti Nini Durgapati geus bisa kacangking sapina ku Kirantis. Harita di jero Guha Marakayang dariuk sila tiluan dina batu nemprak. Nini Durgapati ngagereneng jeung Ugrawa sedengkeun Kirantis di hareupeunana. Nini Durgapati anu harita keur cumarita. Kirantis laleh ayeuna geus jadi rumaja putri. Sakabeh kakuatan ilmu silat jeung ilmu anu ngandung kagaiban ku aing geus ditamplokeun kabeh. Hatina maneh geus ngawasa sakabeh eta ilmu. Ayeuna geus waktuna maneh nu makalangan di dunya kajawaraan Kirantis. Ngagantikeun bapa maneh anu geus teu bisa ngagunakeun ilmu silatna. Sanajan sirah maneh tandukan,
Tapi dah tetap gelis si Rantis. Jadi maneh teu kudu ngarasa leutik hate jeung era sagala rupa. Kumaha ka si Rantis? Si Rantis ngajawab, nyaritana kasar da puguh nulutan anu jadi guruna. Nu dicaritakeun ku nini ku Rantis tahati. Jadi engke dina mangsana makalangan di dunia kajawaraan teh. Sajabana tineangan pangalaman. Saha wae kira-kira na musuh ini anu kudu dibinasakeun ku Rantis teh saha? Musuh aing sarua jeung musuh maneh ki Rantis. Teangan ku maneh sinang bule incuna si Rawing. Padaran eta mangkaluk. Geus kitu sakalian si Rawing jeung kulawagana oge ditumpel ludeskeun. Eta anu penting ku dilakukan ku maneh. Dina setiap tarung maneh tong mere ampun kanu teu lawan. Kudu di podaran. Sabab maneh ku aing diberi julukan Putri Iblis Malakayang. Sina gencelong dunia kajawaraan Rantis. Dina mangsana maneh makalangan. Hasok maneh ki Rantis. Ngomong atuh Grawa lain jempe wae sate. Grawa harita nu nyarita ditujukeun ka Ki Rantis. Ama ngacurung laku ka Ki Rantis. Pikeun makalangan di dunia kajawaraan Rantis. Naon anu geus dicaritakeun ku Durga ku dicatat dina ingatan. Pang-pang nama ngeunaan ngabinasakeun musuh-musuh. Musuh-musuh di Durga jeung musuh ama kitu tah Ki Rantis. Tenang ama. Ngeunaan masalah eta mah tenang ku Rantis bakal diutamakeun. Kenaon boga bakal rupa-rupa ama? Kekuatan ilmu ali sakirana teu mampu ngabinasakeun nu jadi musuh mah. Jadi Rantis kudu ini poe ieu teh nini. Eta pedang watu geni geus dibawa ku maneh Rantis. Mun tarung lain lawan anu berat mah teu kudu digunakeun eta pedang teh. Sabab sapasang tanduk maneh anu seukeut ge bisa dijadikeun senjata anu ampuh. Kangalanan maneh geus makalangan di dunia kajawaraan. Bisa dipastikan keadaan dunia kajawaraan bakal kenyong Ki Rantis. Ngaran maneh Ki Rantis Putri Iblis Malakayang. Bakal jadi bahan caritaan. Sanajan maneh masih keneh remaja. Tapi kemampuan diri mah geus leuwih hebat. Libatan jago jeung cawara anu umurna saluhureun maneh Ki Rantis. Jadi maneh geus teu kudu melang ku kaayaan aing jeung bapa maneh. Jong geura lumaku. Kelebetkeun ngaran Ki Rantis Putri Iblis Malakayang. Dijajabkeun ku paneuteupeuna Nini Durgapati jeung Ugrawa. Harita Ki Rantis terus ini rek makalangan di dunia kajawaraan. Caturkeun harita di Kampung Raharja, ieu Mang Adi, Mang Omson, Mang Adi Kadet, Mang Jepri. Di jero imah anu dicicingan ku jenatna Ki Warangkas ye. Harita nang bole nu aya di jero kamar ngagoler dina ranjang kayu. Kayana masih keneta can sadar. Ayo menganti da puguh anu jadi indung harita ningali anu jadi anak kacan kene sadar jadi beuki salampang hatena. Ini satu di jero nang bole anu parna teh bisa ngancam kana kasalamatan jiwana. Ayo menganti diukas di sisi ranjang kayu. Leungeun katuhunannya pengan leungeun nang bule ngabagikeun paneutupna karasanti jeung Sandika kasut manggali. Teu lila terus nyarita sorandu mareuda. Kumaha wae atuh ieu teh nang bule teh. Buat masih kena cacan sadar wae. Moal boa.
Tatu di jero naparna. Duh, Gusti. Satu ngancam karena keselamatan jiwana. Cek ayo betaya hatina doskeun urang kahirupan. Mun anu jadi anak dapikeun ka hanteuna. Upaya naon atuh anu kudu dilakukeun ku urang teh Anti? Tika oge manggali. Rasanti bisa ngerasakeun kana perasaan ayu manganti anu ngarasa salempang ku kasalamatan anu jadi anakna. Rasanti nyarita ngabebeulah hati ayu manganti anu keur sedih jeung salempang. Abdi ngartos kana kayaan manah Cek Ayu. Dalah sok sanaos abdi ge sami Cek. Perasaan salempang Cek. Swear Cek. Namun urang teh kedah tetep tenang Cek. Bari sareng upaya supados nang boleh enggal pulih di kasadaranana. Sandika milu nyambungan kana caitana Rasanti. Mohon kitu Cayu. Urang kedah tetep tenang Cek. Bari teras upaya nya mudah-mudahan we tatu di jero balukar panarjangna ki Warangkas teh teparna. Sareng nang boleh kagungan daya tahan anu mampu ngungkulan pangaruh akibat panarjang lawan. Kayak akang jadi ingat karena obrolan nang bule ieu teh Anti. Rasanti netep ka Sandika buah hatena betus nyarita. Nah obrolan kumaha kitu maksud Kang Dika teh? Coba jelaskeun Kang. Manggali harita milu mailan caritaan. Ahai, ya manggali juga menjadikan penasaran juga ini teh Den Sandika. Coba dong jelaskan. Obrolan apa gerangan yang disampaikan oleh Nang Bule kepada Aden? Ya siapa tahu akan ada hubungannya untuk apa itu menolong Nang Bule gitu Den. Obrolan Nang Bule ngeunaan musika Tirta Talaga Warna teh ya ieu mang. Anu salami ieu apa dibawa ku Nang Bule. Eta musika Tirta Talaga Warna teh aya di jero Cupu Astawarna mang. Napa pageuh dina dada kencan Nang Bule di balik bajuna. Dicobi we diyakinkeun heula. Sanu terang eta musika Tirta Talaga Warna teh tiasa dianggo nyadarkeun Nang Bule sareng ngalandungan tatu di jerona. Ayu manganti jeung Rasanti rada marah mai paromana. Harita Rasanti geus loba dicarita tos muka bajuna Nang Bule. Ari breh teh geuningan. Bener we Cupu Astawarna teh napal pageuh dina dadana anu beulah kenca. Rasanti harita nyobaan narik Cupu Astawarna make tanaga biasa. Tapi teu uget-uget acan. Penasaran terus ditarik deui ngagunakeun kakuatan talaga lapisan, tapi tetep Cupu Astawarna napal pageuh. Rasanti malah ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna, tapi tetep henteu mampu. Sanggeusna Rasanti teu mampu, harita Sandika anu nyobaan narik Cupu Astawarna. Tapi seperti halna Rasanti harita Sandika ge sarua geus ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna ge tetep we Cupu Astawarna teh napal pageuh dina dada kencana Nang Bule. Panasaran ayu manganti ge harita nyobaan. Sarua tetep gagal. Rasanti jeung Sandika kadu ayu manganti ting harulang bangun anu bariweungeun lantaran harita